teu aya tungtung itu nu kae. Nu kadua eta iman teh iman ka malaikat. Iman ka malaikat. Bi anta takida kalawan sanyana nekatkeun yen nekatkeun anahu sanyana malaikat eta ajsamun nuraniyatun. Jadi jisim anu bangsa cahaya. Jadi malaikat mah jisim tapi tina cahaya. Itu malaikat. Latipun anu lemes. Tapi Allah melampungan eta malaikat teh urang kudu iman sabab eta malaikat makhluk Gusti Allah. Yang kan diri aya ngaroskeun ari malaikat teh lalaki awewe bisi geunya atau siapa ari malaikat teh istri apa bukan? Nah, sing emot ari malaikat lain malaikat kuburon, lain pamagat, lain lalaki. Wala unasa jeung lain istri. Wala unasa jeung lain malawening. Ari malawening teh naon Ibu? Terang malawening. Malawening teh aya duanana, aya istri, aya pamagat, tapi di hiji naon ngaranna? Sanes itu. Jadi malaikat mah lain pamagat, lain istri, lain malawening. Mohon. Itu malaikat. Itu. Malaikat. Lah apa? Teu ngadaguhan bapak lagu ka malai. Sugan saha bapak daya. Teu ngadaguhan Pak. Gitu. Wala ama jeung teu ngadaguhan ibu lagu ka malai. Malaikat. Sodibuna anu leres kabeh bimadina perkara akhbaru anu nyaritakeun gitu anu nyaritakeun bihi kalau eta perkara anillahi ta'ala ti Gusti Allah anu leres. Jeung ari malaikat mah wayaquluna jeung tara naon? Tara Tuhan. Malaikat mah tara Tuhan, wayaquluna tara Tuhan. Wala yasruna jeung tara inum tara ngaron malaikat. Wala yatanakuna jeung malaikat mah tarikah jeung malaikat nikah. Henteu. Malaikat teu nikah. Gitu. Malaikat mah teu ni wala yatawaladuna jeung malaikat mah teu ngajuru suka dijurukeun. Ujung-ujung dijurukeun nikah oge nya itu malaikat. Wala yatanamuna jeung malaikat mah tarakul wala tabuk jeung malaikat mah tara ditulis naon amalahu amalna eta malaikat ya anahumul kitabah karena saja malaikat eta tukang nulis wala yuhasabuna jeung teu dihisab malaikat bi anahu sana malaikat eta al-hisabul tukang hisab. Gitu. Wala tujanu jeung malaikat mah teu ditimbang amalahum amalna di adahu karena sanyanya malaikat la sayyiati hatina daya haun lahum malaikat. Wa yahsyuruna jeung malaikat teh bakal dikempelkeun ma'al jinni wal insi. Bakal dikempelkeun malaikat oke. Ya eta jin itu manusia dikempelkeun gitu nya eta teh malaikat. Urang kudu persantennya kan urang di antawisna urang kudu naon gitu nganyahokeun malaikat anu 10. Jadi malaikat naon Jibril, kadua malaikat Mikail, katilu malaikat Israfil, kaopat malaikat Ajrail, kalima malaikat Munkar, kagenep Nakir, katujuh Ridwan, kasalapan Malik, kasabuluh Raqib, kasalapan Raqib, kasabuluh nanti daerah nanti bulan kanyaho ke malaikat, jatuhnya tapi seger. Tapi anu pakur kama
Jibril alaihissalam. Itu utama malaikat. Gitu ya. Ibu ya yang salah